Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Enji tepang di sareng simkuring Rizky Nur Muharam dina program Warta Sunda. Mangga orang sakseni warta salengkapna. Pamirsa, sabudeureun nunya nuju digemparkeun ku ayana virus anyar nyaeta virus corona. Virus ieu awal karer kadeteksi di kota Wuhan, Cina sababaraha sasi kapengker tepat kaping 7 Januari 2020. Dugi ka ayeuna di Indonesia pasien COVID-19 atau hampir ngahontal angka 1 juta jalmi. Ukituna urang sadaya kedah terang naon we ciri-ciri jalmi anu kaserang ku panyakit COVID-19. Sapertos naon gejala penyakit ieu jeung naon anu ngabedakeun jeung penyakit influenza. COVID-19 atau ditetapkan ku Badan Kesehatan Dunia atanapi WHO janten penyakit pandemi atanapi penyakit anu sumabarna ka mancanegara. Mung teu acan sadaya masyarakat Indonesia terang gejala-gejala virus corona. Dokter spesialis internet John Mercy ngajelaskeun kanggo mikas terang hiji jalmi anu kajangkit virus corona kedah ngalaksanakeun sababaraha tes. Namun penyakit ieu gaduh gejala awal anu mirip sapertos influenza atanapi penyakit nutos biasa di masyarakat. Di antarana muriang, nyeri tikoro, jeung batuk anu bakal eureun salami 5 atanapi 6 poe. Sementara COVID-19 gejala eta bakal lumangsung leuwih ti 10 poe. Ditambah aya gejala lainna deui. Salian ti eta, John Mercy oge ngajelaskeun yen suhu awak jalmi bakal langkung ti wangkuan suhu 36 dugi ka 37 derajat Celcius. Lamun kainfeksi ku virus naon wae, kitu oge virus corona. Jeung gejala-gejala anu aya di setiap awak luka infeksi virus corona oge bisa beda gumantung kana resistansi atanapi kekebalan awak tiap jalmi. Ukituna kanggo jalmi anu ngalaman gejala-gejala kasebab saena nyedak lengkah medis utamina saat ngalakukeun kagiatan anu ngagaduhan potensi nyebarna virus corona. John Mercy oge nyarankeun yen masyarakat kedah nerapkeun pola hidup anu sehat sapertos seueur nuang buahan, sayuran, jeung olahraga nu teratur supados awak teu gampil kainfeksi ku virus corona. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring Rizky Nur Muharam, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.